teh yang jajan seblak bawa endog sorangan ti imah bisa nya? Bisa, sok dieukeun endogna. Jadi barudak teh sok ningal konten-konten abdi meureunana. Lamun jajan seblak teh bisa mawa endog sorangan. Matak ayeuna mah nu jajan seblak teh sok malawa endog. Padahal di warung abi ge diayakeun nya. Hiji endogna ku abi dijual harga 3.000. Coba barudak di tempat maraneh lamun jajan seblak make endog, hiji endogna dijual sabaraha? Kamahalan teh nya abdi ngajual hiji endogna harga 3.000. Soalna sok aya keneh nu ngomong cenah ih kamahalan di warung oge kur 2.500. Nya pancek abi teh di warung mah atah meureun. Anu teu ngarti eta mah nya nu ngomong kitu teh. Dari nu ngarti mah tara loba omong. Tah ieu di dieu pelanggan abdi jajan seblakna 4.000-eun nya. Soalna kan manehna teh moal duit 5.000 tapi hayang jeung minuman cenah. Tah di dieu nyokot toppingna kerupuk 3 rupat terus makaroni ulir hiji. Ku abi ditawar make sayur tapi na embungeun padahal sayurna mah gratis. Coba barudak di tempat kalian masih aya teu anu jualan seblak tapi sayurna masih kene gratis. Tapi cigana kaayaan jualanna di lembur ciga abi mah pasti masih kene aya nya. Soalna kan bingungnya ari jualanna di lembur mah. Tong boroning sayur jeung bumbuna mah ya kangaranan gratis oge masih kene loba nu nawar.